A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullahi alaihi salam Balian bin Malakan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syauna Syekh Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Kiai Haji Yasin Syari. Sumailari khususan Kiai Haji Ahmad Paki. Wa khususan Ayat Jalani bin Jarkas radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum usulihim wa furahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha saumun wasabi'uha jeung ari katujuhna tina 10. As-saumu eta haram puasa keur hednya. Pamata maka kapan-kapan nawaatil sauma nawati niat jal awewehed as-sauma kana migawe puasa. Harung mamangka haram puasa alaiha ka eta haid awehed anu haid. Wa amma idza lam tanwi jeung anopon di mana-mana lam tanwi teu niat anu haid. Wa mana'at jeung nyegah haid nafsaha kana awakna haid at'ama kana barang dahar wa syaraba jeung kana inuman. Fala yahrumu maka teu haram ieu mana'at nyegah teh alaiha ka haid li anahu karna sanyana mana'at anu nyegah la yusamma eta henteu dingaranan ieu mana'at sauman kana puasa. Wal aujahu jeung ari kaul aujah annahu eta sanyana puasa lam yajib eta henteu wajib puasa alaiha ka awewe nu haid aslan sama sekali lain sahlan. Wa wujubu jeung wajib wa wujubul qada'i jeung wajib qadana puasa. Innama eta pastina wa ari itu wajib bi amrin eta kalawan perkara jadidin anu anyar. Wakila jeung dibahasakeun wajaba naon wajaba wajib itu puasa alaiha kana haid sumasaqata tuluy gugur itu puasa.
Nomor katujuh tina haramna awewe anu head nyata awewe nu head nomor katujuh nate haram migawe puasa. Nu kahiji haram naon? Nu head teh haram salat, nu kadua haram tawaf, nu katilu haram ngusap Quran, nu kaopat haram mawa Quran, nu kalima haram cicing di masjid, nu kagenep haram maca Al-Quran. Tah ayeuna nu katujuh kudu apal teh alar. Cenget alar gara sapinahna 3 poe teh nalar sapinah teh. Anu belet 3 poe teh. Lamun leuwih ti 3 poe teu katalar we berarti leuwih ti belet eta. Wah, saminggu can katalar we. Ah berarti leuwih ti belet eta mah. Anu belet teh 3 poe. Gitu. Anu ngadua 3 poe teh. Lamun leuwih 3 poe teu katalar we. Leuwih ti ngadua eta teh naon eta. Eta. Alar. Nomor katujuh nanti nyata keur awewe nu hede haram migawe puasa. Gitu. Pamata maka kapan-kapan nawatis sauma niat jalma hed asauma kana puasa haruma maka haram puasana alia keur nu hed. Jadi nu hed mapan kambaregennya masalah puasa kan. Menang. Haram kan nu puasa matak menawewe head gitu. Tapi ulah abungkeun teu puasa di awewe teh mak katanya ada urang mah teu puasa aya awewe head tiluan teu paruasa der ngarariung nyareblak. Nah marukan teu kumaha kitu tengah poe kaangse kuno puasa. Bulan puasa mah sensitif irung teh. Hari-hari biasa mah nu nyumi mah kaangse mah. Tapi bulan puasa mah langsung aduh gitu naon eta. Gitu. Pernah teh lah saya keur iya eta mah keur naon asana teh keur di kebon. Bulan jam 2 jam 11 asana teh di kebon. Teh lebar sok mlaksuk ini lebar ka kebon siapa mangga kebon jati dia terus. Mlaksuk eta sengit bako melengsengna cap nona aduh ya saha aja ih pek nu ngagarpo bener ngadaweng melenyot ngalinting astaga tapi kan baceng teh asa ulah ngajak mah gelut heula we cing teh eta mah teu ngajak bisa pas dia sampeurkeun eraeun eta dikuces eta tong dikuceskeun lebar cing teh eta jeung sensitif bulan puasa mah irung teh eta bako cap nona gara aduh sengseng teh ya dan ulah kita ngahajakeun gitu mah mungkin sarua teu puasa ieu der nyareblak ngarariung ampun jadi haram keur nu head ngalaksanakeun puasa haram. Kumaha cenah lamun jangan lamun gaya kuring ten teu ari niat puasa mah nganti beurang nahan dahar nahan nginum. Sakumaha anu biasa jalma nu puasa. Ngan padan teu migawe niat. Eta berarti sunat ya mah marana. Ya mah kuring teh nahan dahar nginum sakumaha nu migawe puasa. Kumaha cenah lamun kitu tah. Wa ama idza lam tanwi jeung anapun wa ama jeung anapun idalam tanwi di mana-mana henteu niat ya wewehet
niat gitu. Pala yahrumu maka henteu ada kasuk puasa itu. Wa manaat jeung nyegah ngahanahan, nyegah teh nya ngahalangan, nahan ya nohet nafsaha kana awakna ya nohet manehna teu nahan ya sarwiti teh. Hayang nginum ditahan, hayang dahar ditahan, hayang seblak ditahan, saritus perkara nu asup kana baham, perkara nu mata ngabatalkeun kana puasa ditahan katanya. Atau ama kana barang dahar wa syaroba jeung kana nginum ditahan kumaha we nu puasa ngan padahna ngan padah teu niat. Kumaha cenah lamun kitu teh? Nahan dahar, nahan nginum, nahan barang dahar, barang nginum, nahan bae guyam-gayam itu seperti nu puasa. Ngan padah teu niat puasa. Haram teh cenah eta lamun poe nu kitu. Pala yahrumu maka teu haram alaiha ka awewe anu head itu seperti tadi mana nyata anu nahan dahar nahan minum seperti nu puasa tapi henteu niat puasa teu haram eta. Nganaon maksudna teh jeung teu barang dahar eta. Nah cenah make teh diharamkeun jalma nu nahan kana barang dahar, jalma nu nahan kana nginum. Jalma nu teu niat kana puasa maka diharamkeun. Li annahu karasanya nyana jalma nu nahan kana barang dahar jeung nginum teh layu sama eta henteu dingaranan ya jalma nu nahan kana nginum sauman kana puasa. Tadi ngaranan puasa eta meureun teu haram. Da haram teh kanu ngamaksud atau nganiatan kana puasa. Eta haram. Jadi aya nu teu niat mah teu haram. Nah nepi ka magrib efek teh ting diet kan maksudna ting naon eta mah. Eta. Wal awajahu jeung ari ceuk kaul awajah. Annahu eta sanyana puasa lam yajib henteu wajib. Eta henteu wajib puasa alaiha ka jalma atau ka awewe anu haid aslan sama sakali teu wajib we. Itu balik tadi wadi pigawe meureun haram menang padorakaan miti pigawe mah. Tak dibere keringanan ku Allah kamurahan ku Allah nu haid matong puasa. Ada ieu memaksakeun we hayang puasa sok malah wading gitu. Nah latanu head lamun teh maya puasa teh puasa Ramadan. Terus datang getih bolonan teh disebut head. Eta awewe teh nya ada head khusus keur awewe head. Ya moal aya lalaki nu head. Nah aya lah awewe nu teu head aya. Ya mah bulan puasa berobaji legeti head kumaha eta puasana wa wujubul qada'i jeung wajib qadoanana puasa wajib diqadoan gitu mata kelingan bisi kebuka pemajikan eta puasa eta can diqadoan gitu kelingan. Bi amri jadidin eta kalawan perkara anu anyar
Wakil ajeng dibahasakan wajaban non wajib itu puasa lea kahed sumasa koto tuluy gugur itu puasa. Wajib asal nama itu puasa tengen ku sabab kadatangan head jadi henteu wajib geus kodoan wae kena gitu. Di mana-mana beres lebaran. Nah, ngodoan marek di bareng-bareng jeung Senin, Kemis, jeung puasa wedak, jeung naon wae gitu. Naon. Eta masalah nu puasa nya nu head nggak puasa saeutik teh euy. Pan ayana lolobanang ke dina bagian ieu, bagian puasa kana bahasanana. Wasaminuha jeung kadalapan tina 10 atau laku awewe anu hete haram ditalak. Gitu. Awewe nu hed haram ditalak. Mata lamun rek nalak awewe tanya heula hed teu. Gitu. Keur hed mana? Wahwa jeung ari talak minal kabairi eta satengahna tina dosa gede. Ila pisabi suraswari anging dina 7 pirang-pirang surahan. Pala yahrumu makan teu haram naon tolakuha nolakna awewe nu hed pihak dina 7 surahan. Jadi ayat 7 alasan. Cek dasarna tadi anu hed teh haram ditalak. Tapi dina kondisi anu 7 perkara mah teu nanaon posisi keur hed ditalak ge. Sah talakna. Najan keur hed biasa dina 7 tadi. Kudu apa alasan-alasan itu. Jadi nu hed mah teu meunang ditalak. Makanya mantak idah diukur teh ku suci. Ain diukur ku poe sabarapa diukur ku suci. Ukuran suci lamun teu head 3 bulan. Can idah meureun. Aya bagian-bagianana ke keur saha eta ukuran. Ukuran suci aya nu ku poe 100 poe gitu. Kacontonna kieu sempat kejadian. Aya awewe ditalak. Atuh di ngitung poe cenah kuring teh 100 poe ya 100 poe teh berarti 3 bulan 10 poe eta atuh ditalak eta meureun bubar idah aing geus 4 bulan 30 120 poe beteungna teh reuneuh eta geus ditalak reuneuh eta kumaha eta mantak diukur teh ku suci eta pan teh head ngan ngitungna ngitung poe reuneuh itu dihitung-hitung ditalak geus 4 poe pas cek bidan reuneuhna teh geus 5 bulan. Berarti waktu ditalak teh geus sabulan geus eusian meureun kitu. Atuh rame tah eta. Lalakina jadi suudon sajeng saha cenah meureunna. Atuh cek awe atuh teh kuring teh rumasa cenah ge. Gitu. Meureun harita keur ditalak teh geus aya eusian sabulan mata kudu tartib. Itu. Ya. Tah haram awewe nu hed ditalak. Jeung deui cenah eta talak teh wa minal kabairi. Ari nalak awewe teh eta salah sabagian satengahna tina pirang-pirang dosa gede. Nalak matak lalaki mulah gagampangan talak saku aing entong najan talak ngucapan lamun maneh hitut ditalak jadi itu atuh ulah pokona ulah dipake lalap zaman kiwari sok gagampangan nalak awewe tah najan heureuy najan kumaha oge teu meunang gitu temenang
ngopi geus beak sagelas ya. Jadi masalah talak ulah dipake heureuy. Gitu nya. Ulah dipake heureuy. Bisa-bisa mah ulah sama saya enak komo dina WA. Oh, apa siap katanya. Talak kalimat talak kumaha gitu. Lamun anu saya ditalak cenah gitu. Ah, kade jadi tata. Ulah katanya. Jadi masalah talak ulah dipakai heureuy. Dah. Aya bagianana masalah talak dah. Tah eta awewe nu head cek tadi haram ditalak, haram dicerengan. Aya perkara, aya 7 perkara, 7 alasan anu mana posisina awewe keur head meunang dicerai. Teu haram ditalak, meunang ditalak. Eta pala yahrumu talaquha. Pala yahrumu maka teu haram naon talaquha nolakna awewe anu head pihak dina 7 alasan. Pancek tadi wahwa minal kabairi jeung arit nalak eta sabagian tina dosa gede. Ila pisabi suari anging dina 7 pirang-pirang surahan. Gitu. Palayarum mangka teu haram naon talaquha nalakna awewe nu head pihak dina 7 eta. 7 perkara mah teu diharamkeun. Posisi keur head oge nalakna posisi keur head. Naon anu 7 teh? Anu 7 teh nyaeta al awalu ari kahijina tina anu 7. Iza qala di mana-mana ngomong Zaid ngomong jalma anti tolikun ari anjeun awewe eta katolak. Pi akhiri juz'in dina akhirna hiji juz min hadidiki tina head anjeun awewe au ma'a akhirihi atawa sarta akhirna head au indahu atawa nalika akhirna head. Wa mislu dalika jeung eta tetep seperti itu caritaan ma lautamma adiyen lautamma lamun sampurna non labdu talaki ucapan talak pi akhiril khedi dina akhirna khed li istiqabi karena ngiring-ngiringan karena itu talak zalika talakan itu talak asyuru kana tumandang asyuru'a kana tumandang pilih idati dina idah. Nu kahiji menang posisi jadi talakna gitunya posisi keur head. Nu kumaha anu jadi seperti kieu ya wewe teh head ya. Keur head ya. Si Jaid boga pamajikan ka Sarwiti. Teuing kumaha eta rumah tanggana Sarwiti jeung Jaid teh? Itu mus-mus pasea paseanya cek lagu teh mawet rajet durder we isuk-isuk hogha tengah poe hogha ayo we eta nya meureun ngaran-ngaran minang-minang teuing pasea terkadang nafsu teka kontrol atawa nepi kaya ucapan kieu ngucapkeun misalkan Sarwiti maneh keur head lin Kang cenah kuring teh keur head pokona mah lamun beres head maneh ditalak
jatuh talak hiji beres head. Ngucapkeun eta keur head pan. Ngan kalimatna bahasana nalakna beres head jatuh talak hiji. Gitu. Nah itu jadi itu. Kewe mulai idah mimitin beres head. Karena itu. Keur head ya. Sarwiti. Lamun maneh kaciranyang jatuh talak hiji. Keur head tang ngucapkeun anak. Hiji mangsa bong kaciranyang. Jadi eta. Najan keur head ya. Eta. Pan posisina keur head ngucapkeun. Meunang najan posisi keur head. Lain berarti harita misalnya sarwiti mantap sidangat ayeuna maneh ditalak hiji ku kuring. Eta mah teu meunang lah tan posisina keur head ngucapkeun. Aya mah kan ditangtukeun kana hiji perkara. Gitu. Lamun aya suara guludug maneh jatuh talak hiji. Misalkan gitu. Nah gitu. Hiji eta menang. Mata tong dipake heureuy masalah talak mah. Gitu. Anu kahiji tah. Kahiji teh gitu teh, nomor kahiji. Jadi ngucapkeun talakna dina eukeur head, tapi ditentukeun kana hiji perkara. Lamun beres head maneh jatuh talak hiji. Nah, berarti lain tidangat harita diucapkeun nang ya lamun beres we. Atawa lamun aya suara guludug jatuh talak hiji. Eta ngucapkeunna keur head. Kabelah mulai talakna mah teh iraha? Beres. Waktu aya suara guludug gitu. Mata teu meunang ucap-ucapan. Sia yang ditalak wae. Kan eta. Gitu. Ngucapkeun di tukangan awewe gitu ka batur gitu. Teu ngaku teh bisa jadi eta. Kuring mah geus papisah jeung pamajikan. Kada eta. Bisa jadi eta. Berarti teu ngaku pamajikan berarti tah. Gitu. Kada, maka hati-hati gitu. Ya enak keur dina carita awewe anu head gitu. Lain dina carita urusan talak ya mah nya lain. Nyaritakeun awewe head haram ditalak kecuali dina 7 perkara. Hiji tadi ngucapkeun talakna lain nalak dina waktu head tapi ucapan ditentukeun kana hiji perkara ngucapkeun dina waktu keur head gitu. Misalkan kieu awewe keur head sarwiti tidangat ayeuna maneh jatuh talak hiji. Geus teu ngaboga-boga deui bis kitu ya. Maka eta mah teu sah. Naon sababna? Ngucapkeunna keur head. Nalak keur head. Anu maksud di dieu mah tadi lamun beres head jatuh talak hiji. Berarti ucap geus jatuh talak can. Encan. Naon sababna? Dan ditentukan karena beres head. Atau kia sarwiti lamun aya misalkan sarwiti keur head ya. Lamun aya suara guludug berarti jatuh talak hiji. Eta keur head encan tah eta mah. Da can aya suara guludug na oge. Udah juguladag teh suara guludug jatuh hiji gitu. Eta masalah. Atau pasina keur head. Awena keur head, sarwiti keur head. Sarwiti, lamun maneh tiktokan wae jatuh talak hiji. Ya. Apa sarwiti teu tiktokannya? Henteu we. Ai pas poho tiktokan. Jadi tanajan tidak omongkeun deui ge. Gitu. Eta dipake heureuy tah. Lamun aman kat ewek mun kitu we kuing ditalak. Itu bisa jadi kan. Gitu. Oh, mana amak-amakan ku aya ditalak gitu. Tapi amak-amakan enggak sih. Gitu. Mantap kade ulah dipake heureuy nya.
ngucapkeun nah teh mah. Nah teh mah nya tetep teu kasupkeun ngucapkeun. Beda. Jadi nalak mah beda jeung kawin. Kawin mah kudu aya saksi, kudu ngoriung. Nalak mah duaan bisa ditolak, saya enggak nalak. Geus. Dan berbeda weh bisa arep-arepan kolotna kumaha gitu gitu. Wasaniha jeung kaduana, asani jeung ari kaduana. Antakuna eta yen bukti naon mutallaqahu awewe anu ditalak bidzalika dina waktu haid gore madakhulin anu henteu diduhul heula bihanan mutallaqah li adamil izati karena henteu aya idah bihilapin halna perbedaan awewe nan al mutawaffa anu dimaotkeun bi anha anu tetap itu zaja salakin itu awewe zajuhana jajuha sasalakina itu awewe qabla duhuli dina memeh diduhul fatajibu mangka wajib alaiha kamu tawafa anha al idatu naon idah. Nah tadi nomor kahiji pan awewe keur haid haram ditalak kecuali ayat 7 rupa nu kahiji naon ucapan talakna ditentukeun kana hiji perkara cok sanajan eta ucapan keur dina haid sarwiti keur haid ceuk kijaid nu jadi salakina sarwiti lamun be anjeun beres haid maka jatuh talak hiji. Nah berarti ucapanana keur sarwiti keur waktu haid tapi jatuh talak nama kewe geus beres haid gitu. Menang eta ucapan seperti gitu. Nomor kedua asani jeung ari kaduana eta yen bukti naon awewe anu ditolak eta dina waktu haid ditalakna dina waktu haid seperti tadi ya. Eta awewe teh keur haid. Tadi mah lamun sora guludug berarti jatuh talak hiji gitu kan. Pan ngucapanna keur haid. Selagi encan aya sora guludug mah merencan jatuh tah. Ceger we. Nah, jadi gitu. Jadi ditentukan kan aja perkara. Mereka tadi adanya. Anu kadua mah awewe nu haid eta jatuh talak teh ya kanunan asyuru al fi'idah kadinya. Mana? Asane atau nu kadua nanya eta bukti naon awewe eta ditolak dina waktu ghairu madkhulin eta henteu diduhul anu teu disarean gitu. Jadi eta kawin tapi teu disarean ditalakna dina waktu haid. Jadi eta itu biya mutalaqal yadamil idatin karena teu aya idah. Biasana lamun cerai na hiji jalma itu cerai rumah tangga si Jet jeung Sarwiti efek teh cerai. Tah sok aya idah 3 kali suci. Nyatanya idah 3 kali suci. Tapi aya awewe anu dicerai ku salakina henteu aya idahan. Nu mana awewe nu dicerai ku salakina henteu aya idahan teh nyaeta anu teu pernah disarean. Asep kawin jeung Sarwiti teh kudu nama bulan madu ieu mah hare-hare be nyawa hayam Asep teh bareng teh badeng nembung sareng jeung kamajikan teh
Sapoe 2 poe 3 poe nepi ka saminggu teu pernah nyarean jeung pamajikan. Talak we. Keur head nalakna teh tah. Jadi tah aya idahan teu? Henteu eta mah. Betul. Naon sababna teu aya idahan? Ku sabab teu pernah disare. Menang 3 poe awewena teh kawin deui. Ah teu naon mah dawuh idahan. Lamun pernah disarean mah nya aya idahan biasa 100 hari nungguan. Kade ulah ngawin awewe keur dina idah. Aya idah kene ya. Lah lila cenah 2 bulan deui karek sabulan carana orang kawin lah. Teu meunang. Macam-macam wae. Anu kadua mah nya eta posisi nalakna awewe nu mana eta nalakna pamajikan keur head anu can pernah disare sah itu nalakna sok sanajan keur head gitu. Beda jeung nu maot maotna biasa ya idahannya gitu. Kesimpulan nama lah. Asalisu ari katiluna antakuna eta yen aya mutalaqahu anu nalakna eta we hamilan eta keur hami keureuneut min hutitu zawj li istiqobin karena ngiring-ngiringan zalika tolaki itu tolak asyurua kana tumandangna fil idati dina idah mutlaqon na mutlak aya kan sok aya anu reuneuh oge head aya galib-galibna anu reuneuh itu tara head tapi sakapeung sok aya anu reuneuh head eta nomor katilu nyata antakuna eta yen aya mutallaqahu nalakna nyanu nalak awewe anu ditalak gitu awewe aya awewe ditalak teh hamilan eta keur keureuneut minggu itu zawaj pemajikannya salakina ditalak ku salakina eta keureuneut lis isti'aqobin listiqobi karena ngiring-ngiringan idzalika tolak kana tolak asyurwa kana tumandangna fil idatin dina idah mutlaqon eta meunang eta talak Arabiu ari kaopatna wallahu alam bisawab.